Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca anu katunda waktos dinten kamari. Mitra kaum dangu, ari nu mudag leungiteun tapak. Kapaksa baralik deui. Ku sakitu ge ngarasa sugema cenahkeun bae da geus kabur sarta geus ngasaan ampiling ieu. Bring weh baralik deui ka lembur. Gancangna carita, waktu terus maju mangsa ngaraya panon poe beuki ngulon. Nu akhirna reupeuting jangkrik reang di sarada patemalan jeung soragaan. Urang lembur Cirangrang ting rariung ngarobrolkeun kajadian tadi pabeberang. Malah Mahgan Qodir oge geus meunang laporan yen si Masnan anu kungsi ngahina ka Nyirong lah kungsi datang kadinya sarta kungsi diteunggelan deukeut warung. Kurang ajar eueuh ka era eta mangkeluk teh eta. Duh, cek Gan Qodir bari ngariung jeung kulawargana. Nyirong lah gegebegan hatena ngarasa sieun ku si Masnan. Ah Nyai, ieu mata ke sing waspada cek mah oge. Teu salah-salah teuing ngomongan kolot teh ieu Nyai. Mohon mah da abdi geus sieun, teu wantun muka panto harita teh da ditong heula. Tah ti ayeuna kudu leuwih waspada Nyai. Malah mah ulang preng kaluar. Tulak panto jeung janela sing parageuh. Gan Qodir ge milu mepelingan. Di tempat sejen, para inohong lemur keur guntreng ngarobrol. Kajadian di warung si Bibi jadi bahan pamikiran. Sesepuh lemur ngeprak ronda sangkan leuwih iatna, ulah balangah, ulah loba teuing ngobrol. Nya harita oge bada isa geus arinit ronda teh, geus siap di pos masing-masing samakta pakarangna. Sakumaha biasa namun ngaronda nu sejen dipepelingan sangkan ulah tali berat teuing sare. Nya dina kaayaan kitu si Masnan jeung Sarhim geus aya di satengahing perjalanan. Duanana geus nekat rek ngabongkar warung si Bibi, rek males kanyeri bongan tadi beurang ngawiwirang. Ti Senip, rasakeun sia aing moal ngantep. Tapi kudu waspada Kang, ulah mapay jalan anu biasa. Wayana kudu norobos Kang Suni. Mane mah jiga geus tuman hip. Bari tuman acan ngan kungsi miga bae kieu. Oh beres atuh. Yuk lah. Buanana ting katayap ngadeuketan ka lembur Cirangrang. Beuki lila beuki deukeut ting katayap ting kuliwed ka nu Suni. Datangna tinu bala nobros pager kebon. Teu wani mapay jalan gede datang tu dijaga ku Rona. Lah kaina Kang. Kudu simpe heula. Tungguan we di bibir imah, bari ngadengkeun boga imah. Tunya heueuh kudu sina ares heula tuh. Meni awak meni nyarihim. Duh, kudu aya batian euy ladang nyeri jeung capek teh kudu bisa meuli muning keur bekal kawin. Kawin ka saha? Mun ka Nyirom lah. San ge tepung jeung can pugudaekeun dipelet ku akang mah sekalian jeung indungna tuman urang rengketkeun. Si Masnan ngahehe seuri tapi dibekem ku Sarhim. Tarik deui seurina Kang. Si Masnan buncelik manehna kakara sadar yen aya dina hara-harain. Peuting beuki jempling hawa karasana tiis. Gaang geus simpe anu kadenge kari sora jangkrik jeung cari cangkas. Sakali-kalieun sok aya sora anjing ngagogog. Saenggeus kawilang aman, si Masnan jeung Sarhim ngateyep ngadeuketan warung. Alag ilik heula nitenan kaayaan di sabudereunana. Geus karuhan aman terus Sarhim nyokel engsel panto. Gerut krek bray panto muka. Mana cicing di luar ngan akang nu ka jero. Si Masnan ngaharewos. Tapi kali sing hati-hati. Cek Sarhim. Lu si Masnan ka jero warung terus kakaratak sagala disingkapkeun, dikorehan diacak-acak. Tapi teu manggih duit gede nu aya di dinya ukur barang dagangan anu hargana murah. Kurang ajar. Di mana nu duitna si setan teh? Pasti di mana kayak kieu. Cek gerenang si Masnan bari terus keluar deui ngaharewos ka Sarhim. Yen di warung eueuh naon-naon. Si gejo teh jiga geus nyaho kana rancana urang we. Tapi tong kagok. Di mana Kang? Eta deukeut.
Cek si Masna nunyuk ka imah si bibi. Orang sekalian kadinya. Keun kuring sanggup muka kunci mah. Katayap dua nana muru ka imah si bibi. Teuing kumaha carana berai jandela kamar muka. Kalacat Sarhim unggah si Masnan oge nuturkeun. Barang blus kabeneran ka kamar si bibi. Kasampak teh si bibi keur ngabongkek dina kasur. Urang talian heula bisi kabur. Cek si Masnan ngarewos. Katayap kep. Sungut si bibi dibekem. Kudubug si bibi teh abrug-abrugan. Tapi det sungutna di jalan lama. Leungeunna di talian kana ranjang. Bagus Kang, bagus. Cek Sarhim. Harita keneh dua nana ngayap lomari di bukaan kasur di singkaban. Akaratak neangan duitnya manggih saloket. Bes kana jeroeun dada neangan di nu sejen bret kongkorong dipake ku si bibi di jamret bus kana saku baju. Geus cukup bebeunanganana si Masnan ngadeuketan ka si bibi jiga nu amek teneh can sugema nu can nampiling. Barang geus tapi hiuk gaplok pipi si bibi teh dicabokan. Nyapugu mani papalengkingan mata kuatir. Panona buncelik teh bisa ngakeroda sungutna di dedetan lama. Saan uing Kang. Da tadi uing ge katampiling ku urang dieu. Cek Sarhim parijeng ngayunkeun beureupna. Hiu cebrod kana beungeut si bibi. Ulahek. Si bibi ngulahek teu bisa nyuara terus kapaehan ngaleh-leh. Puas ya. Yeuh, bisa aya nu nganyawankeun mun beungsal saya urang kabur. Salakina teh Kang. Aya jiga nama pasti keur ngaronda. Ayo balik. Lebar Kang. Lebar kunang dari mana? Sarhim teu nemalan kalah ngahehe panonna melong ka si bibi nu ngaleh-leh teu usik-usik. Ayo keluar, ayo. Dua anak gagancangan murukana janela jerut-jerut tarurun. Tapi barang geus mincak lemah parasat aya batre. Mana horeng, Rona nu keur ngider. Gero aya nu ngagorowok. Bangsat. Bareng jeung kitu ngadadak rame sorak kokol awi di unggal tempat. Kaayaan jadi keunjleung jelema ting corowok kokol awi ratok. Nyapugu si Masnan jeung Sarhim ngagebeg kaget. Lumpat Kang, lumpat. Cek Sarhim. Beretek. Dua nana lumpat gok tepung jeung Rona saurang hiuk cekuk ditanyok dadana. Kuak Rona ngakuak terus ngudupung. Celeng Sarhim jeung si Masnan laluncatan. Berengbeng lumpat kanu bala. Ngarah teu babari kaciri ku musuh. Rona pahibut ngudag diunggal imah ting torojol barijil marwa pakarang sewang-sewangan. Da sore nagis menang mamatahan. Atuh jadi rame loba jelema. Keur kitu kero aya nu ngakorowok ti pelebah imah Gan Kodir. Bangsat. Yuk kadieu cenah yuk kadieu. Kadengena atrapisan atuh nu ngudag teh kabengbat disangkana nu tadi lumpat kadinya. Bibit Rona teh lumpat ka pelebah imah Gan Kodir. Baranggok bener aya duaan marake baju hideung. Beungeutna ditaregos lumpat ka kebon sampe di kepung Rona. Bangsat. Angkat tangan serang. Cek Rona bari lumpat megatan jalan. Tapi nu duaan teu nemalan jeung teu ngagugu terus lumpat. Tapi cileng Rona jeung masyarakat tidinya megat. Obor ngakebur hurung batre ting parasat. Atuh kaayaan jadi caang breh nu duaan beuki sidi katara bangun reuwasin. Rob Rona jeung masyarakat ngepung bangsat. Sasatna di pager bitis. Obor ngagebur hurung kaayaan didinya caang ngebrak. Gan Kodir turun bari mamawa ite kruyung. Gega ngadeuketan kanu keur ngepung bangsat. Jelema goblok setan alas bangsat kurang ajar kumawani ngadeuketan imah aing. Janela kamar dicokel deuleu. Bangsat. Cek Gan Kodir bari kakerot bakat ku amek. Sabar Gan, sabar. Tuh bangsatna. Kari newak. Keun urang angon heula ye narek diseun mata atoh moal. Geus kakebung ieu. Tenang. Cek salah saurang Rona nu aya di dinya. Tarewak tu mana? Cek Gan Kodir cileng duaan maju. Tapi bangsat nu make taregos rancing geus naker. Langsung marasang kuda-kuda. Jigana teu seber teu sieun najan dikepung oge. Bangsat. Montong aja gos sia sabisia geus dikepung. Mending ge pasrah deuleu ngarah salamet. Eta bangsat teu nemalan kala siap-siap pikeun ngayonan musuhna. Gerakan anak katara rancingeus jiga-jiga lain jelema samanea. Atuh Rona ge rada ngarengkog nenyau kitu mah. Maju! Cek di tukang, mere komando. Cileng wapatan maju siaga nyakal pakarang. Gero atuh Rona ngakurowok. Hiat! Sebrut ngobrol kanu duaan. Tapi ngan sakilat leungeunna mata. Hiuk piet cepet koceak salah saurang Rona teh ngoceak. Terus ngajungkel. Wah! Bru namru.
sukuna kokosodan kebeg nu sejen ngarenyag sabab kaget dina waktu anungan sakilat salah saurang rona geus namru kokosodan mata kuatir. Setan alas ngajagoy mah oi. Hei batur-batur, maju. Gedug ronda mere komando disangkan maju bareng ngarempug musuh. Breng aya kana genepanana ngarepuk bangsat keur tarung. Silih sabat silih badug beureub ting belesur pakarang pating kolebat. Bangsat nu dua karsitna keur bet nakisan panarajang musuh. Gerakanana geus teu kaciri da diriung kulobaan. Nu kadenge ting kareblik sada suku ting harius sora peureub. Kuak aya nu ngoceak cengkang, blak nangkarak gagayahan di kebon sampe. Hiat! Cilung bangsa teh luncat ka luhur. Bret. Seak suku nama bad musuh. Keduk. Wah! Sabaraha urang ting carengkang beungeutna kajejeg. Cileung nu sejen maju malah Gan Qodir ge maju bakat ku amek. Sabab baladna loba anu ngajungkel. Nya ari kalahkeun ku loba mah musuhna bangsat nu dua teh kawalahan. Sabab namru 2 datang 5. Benang hiji maju 4 bukbek narengeulan. Aya nu ku halu ku iteuk malah aya ku bedog sagala. Koloyong salah saurang bangsat nyolontod ka deukeut Gan Qodir. Jigana mah kabeunangan ku rona. Gan Qodir nu geus taki-taki maningan sakilat. Ngababukeun iteukna hiuk kana pundukna. Bru namru tikus ru kana lemah. Gabrug aya nu ngarontok ditongdak sina cengkat. Cebet ditampilingan. Ampun. Bangsa teh ampun-ampunan. Hiji deui pada ngarepuk kolobaan. Halu kuat kapabeulit pada hayang pangheulana neungeul. Najan jago jeung rancingeus ge ari kitu-kitu teuing mah teu kuateun. Hiuk keduk tarangna kabeunangan lengak beungeutna ngalengak. Jekuk aya nu nonyok dadana blak nangkarak bengkang ninggang tangka sampe tapi karbah. Wah, bodoh amat. Rob pada nyekel, pukbak pada nyabok. Cukup. Awas, bisi bae. Bagus. RT gogorowokan ngabejaan, sangkan bangsat ulah ditenggelan teuing bisi tiwas. Odaran teh bangsat edak mah. Tuman lah. Isulah, tewak kanggo rumah tewak. Cek RT deui. Harita kene bangsat nu dua teh dicangkalak pada ngarejengan. Duana geus teu bisa walakaya beungeutna gareuneuk taregosna geus lesot pada ngajamret. Tapi da tetela lain urang dinya jeung teu pati apal deui. Bawa ka imah kula, bawa. Gan Qodir. Leut jalma teh ngaleut ka imah Gan Qodir bari ngarejengan bangsat sadua-dua. Sarerea suka bungah lantaran gawe teh aya hasilna. 2 bangsat kacerek. Jol kaburuan Gan Qodir bangsa teh ditalian dihijikeun leungeunna sina diuk diburuan. Rob jelema ngalingkung diburuan cang ngebraku obor. Kumaha mimitina ieu teh Gan? Kula teh keur gogoler dina kursi can hayang sare, da can tunuh. Di pipir imah kadeng aya nu ngagelut. Jeung jandela kageret. Ku kula didengekeun keur kitu si Nyai ngoceak. Mana horeng eta 2 bangsa trek nyokel jandela kamar si Nyai. Terus nama kabur meureun da sieun. Untung rona saya gaya. Oh, kitu keke. Ada curiga ya buah-buah ya malain bangsat biasa kadegan bisi rek nyurik neng Romlah ye. Cek RT. Samemeh aya nu ngomong deui aya ronda seserenep ka hareup. Nah, da nu kapanggil ku kuring mah lain ieu. Kapanggina oge di pipireun imah si bibi warung. Jeung bajuna teu hideungki henteu bukna jabrig mawa buntelan. Hah? No bener euy. Buah-buah aya di nu sejen bangsatna ye. Bisa jadi. Kemudian pariksa ka imah si bibi. Cek RT. Bring atuh genepan muru ka imah si bibi warung. Malah masalakina nu tugas ngarona lumpat muru ka imahna. Barang gok kaget kabeh oge sabab si bibi kapaehan. Leungeunna dibarogod beungeutna gareuneuk tapak nampiling. Lomari awut-awutan papakean ayang-ayangan. Kurang ajar bener imah ongko deui. Aduh. Rona gogodeg kaget si bibi pada nulungan terus diubaran sabisa-bisa napuguh kapaehan. Geus kitu gancang laporan ka pangurus kampung, yen nu kabongkaran teh si bibi warung. Barang aya nu leungit. Gan Qodir kaget, RT jeung para sesepuh sejena gogodeg kaget. Kabeh boga kayakinan. Bangsa teh lain 2 tapi 4. Nu 2 beunang, nu 2 deui kabur salamet. Kurang ajar baladna lain ya. Coba tanya RT. Gan Qodir bari tiba paraket iteukna dicekel mun kongang mah hayang bek we dibabukeun ka bangsat nu geus beunang. Keun atuh urang tanya,
tapi sidik-sidik lah kan hafal kayak manusia bilih we kantos ka dieu ye daerah geuning kawas anu sieun kanyahoan make ditarego sagala. Oh, tuh apa kula mah teuing saha eta? Cekan Kodir keun urang tanya tuh lamun teu ngajawab urang gubruskeun ka sumur. Tuh manting sangaran maneh? Cek RT bari muraleng ka bangsat nu dua. Tuh nu nemalan RT sabaraha kali malikan pananyana tapi anger teu ditemalan. Bangsat nu dua jika geus asak papatah supaya pageuhnya ke Rusia. Atuh amekeun RT teh. Urang butuh ku keterangan sabab cek pangrasa kuring mah bangsat nu ieu lain butuh harta bana. Tapi rek hianat kaneng rom lah kulantaran teu ngajawab wae. Mirunan euy. Urang Unun sugandaikeun ngakuna asana teh. Sok urang Unun ngerasak. Mitra menang sajongjongan mah nu ngariung teh ngaharuleng. Tepati satuju karena usul RT, tapi lila-lila kan Kodir jadi mikir mun teu kitu nuduhan moal budak Rusiahna. Batur-batur, urang kabeh teu boga niat binasa jeung teu hayang nganyerikeun ka batur. Mana komong mun maehan. Lain-lain kitu maksud urang. Tapi kulantaran si bangsat teu daek ngomong, kapaksa urang Unun. Sakumaha usul Pak RT, kajaba mun manehna daek kaku ngabudakeun Rusiah. Nya eta mah ulah dikukumaha, keun bae cenah balik ka imahna. Ah, bener kitu maksud kuring ge kitu. Bener. Cek RT deui. Akhirna jelema teh ngaguguting laleos nareangan suluh. Tekung silila geus kumpul suluh di buruan. Sadia rancatan tina awi surat reketek dua bangsa teh ditalian kana awi surat. Terus digotong ku 8 urang. Gur seuneu dihurungkeun geus ngagedur kitu eta dua bangsat diunun luhureun durukan. Kocak dengek atuh duanana ting carerit. Ampun, aduh ampun. Cenah bari jeung pating gurubug da puguh panas jeung kapuput ku haseupna. Kok rasakeun kajaba mun daek ngaku pasti ku kami dihampura. Ampun, ulah rek aku, ampun. Turunkeun, sok turunkeun, barudak turunkeun. RT marentah ka anak buah. Harita keneh bangsat nu dua teh diturunkeun deui dijauhkeun tina durukan. Ting rarenghap bangun capek. Sukuna karasa panas bulu bitisna tepika gunul karerap. Ngomong mun teu ngomong diunun deui sia ku aing. Sok buru. Ampun, kula mah ngandar mah titahan. Saan kita si laing? Ki Wadria. Cek bangsat bangun asa-asa. Gebeg atugan Kodir ngarenyag. Kaget ngadenge ngaran Wadria. Kaget ngadenge ngaran Wadria. Ku sakitu ge geus kaharti naon maksud eta bangsat nu sanyana. Ngan Kodir anu ngarti. Nu sejen mah teu nyahoeun ka sang tukangna. Bangsat, Wadria mana nu nitah sia teh? Nitah naon deui? Wadria Cibulan ditambaling nyirom lah. Geuning kitu kan? Duh, teu jauh tina sangkaan geuning. Geus sawang disamemehna. Aku mah mimitina ieu teh. Lain bicaritaeun ayeuna engke we mun geus salse. Pokona Rusia na ayeuna geus kapanggih. Eta bangsat ulah dikukumaha, keun cenah balik ka lemurna. Is kumaha diagan itu jalma jahat ye. Perlu dihukumna bet dilepaskeun. Manehna ukur ditahan ye, nu jahat mah nu ditahna. Keun bae cenah balik. Pak RT ngahuleng. Rona oge teu ngaromong tapi akhirna bangsat nu dua dilaan talina, ting kuniang harudang muringis nahan ka nyeri. Ting rarenghap ngarasa lugina asa bebas tina Bang Balu. Bangsat, kula moal minta naon-naon. Kula moal nyalahkeun maraneh. Ngan maneh ulah sakali-kali deui migawe pagawean kitu. Bejakeun ka si Wadria, tungguan wabalas kaula. Kitu cek Gan Kodir. Nu tetela teu aya kasieun jiga nama boga gunung panangeuhan. Bangsat nu dua mani atoheun. Aya rasa era ka Gan Kodir teh. Rumasa manehna atah sasar make daek dititah milampah jahat ku Wadria. Padahal buruh nama saeutik. Tur nuhun Gan, permios Gan. Jig, gara balik. Ngan maraneh perlu nyaho. Kula lain jelema keuyeuk leus. Diganggu-ganggu teuing mah kula ge bisa ngalawan. Mun maneh hayang salamet, eureunnan jadi jelema jahat. Mangga Gan, mangga nuhun. Yung dua bangsa teh narangtung. Ting koloyong init beri jeung nyandang bibirang. Pada melong ku sararea mun kongang maharayang nyiduhan bakat ku amak. Dua bangsat baralik lengkahna lungse reuwas kadeureuhna kieu. Da tadi mah geus teu ngaharepkeun kana salamet. Komo basa diunun luhureun durukan mah, tapi teu loba omong.
duanana geus sadar kana risiko pagaweanana. Arigan Kodir harita teh ngageremet amek ka Wadria nu geus tetela niatna jahat, sulit ati belang bayah, pedah ditampik panglamarna tapi kanekad milampah jahat. Dan kumaha ieu teh mimitina apa jadi kieu ieu teh? ART, si Wadria teh urang Cibulan. Manehna teh diutus ku si kubu ngalamar anak kaula. Tapi anak kaula teu daekeun. Da memang kula sorangan ge teu hayang bebesanan jeung kubu kitu patut. Jigana bae nyeri hate pedah ditampik, nya ngayakeun cara nu licik boga niat nyulik anak kula. Masya Allah, tapi ka kieu deh. Kudu waspada tuh gan. Nya tangtu, waspada mah kudu, tapi teu kudu sieun. Kula mah teu boga dosa, rek disanghareupan ajan kumaha bae ge. Da ayeuna mah geura bubar we. Kula nganuhunkeun ka sarareanya. RT ungut-ungutan. Atuh geus kitu mah terus papatah karona nu giliran beuting eta. Sangkan tetep waspada, ngajaga tapi ka isuk. Geus kitu nu sejenna budal, barali ka imahna masing-masing. Teu poho durukan diceos heula. Sabubarna tatanggana, Gan Kodir jeung anak pamajikanana ngariung di tengah imah. Nyiromlah ngahuleng, hatena ngarasa hariwang, reuas anu taya papadana. Kumaha geus kieu? Aduh, Nyeta bapana kumaha atuh? tapi tenang we lah. Keun we ulah sieun. Ngan hidup nyai, kade sing leuwih waspada. Sabab jelas si Wadria teh sulit ati belang bayah, tapi katega milampah jahat geuning. Abi mah sieun ta? Ulah sieun. Asal urangna waspada moal naon-naon. Kumaha si Masnan? Dah, si eta mah komo budak kamari sore. Kapaksa-paksa teuing mah bapak ge tangtu meta. Duit loba kenalan bayatak. Naon hese na ngagaji jelema pikeun budak ngabrik nu garelo. Bapak ge loba kawawuhan nu garaga. Ngan teu hayang ngadukeun jelema tadi nama. Tapi ari kapaksa mah kumaha engke we. Cek Gan Kodir bangun anu keheul sabab ngarasa dihina ku Wadria. Nyiromlah ngahuleng, inungna oge meninga jelengut bingung. Tapi nenyogan Kodir nu teger wae jeung teu jiga-jiga nu ngarasa bingung, sarerea ge kabawa teger hatena, tuluy arasup ka kamarna, nuluykeun sare da peuting keneh. Cag urang tuna heula. Dina waktu anu sarua, harita teh di satengahing perjalanan aya dua jalma nu keur leumpang. Tinggardik bari jeung mawa buntelan, katara bangun segut Sukabunga dume hasil pamaksudan. Aya lian Iwati Sarhim jeung si Masnan, nutas ngagarong si bibi tukang warung tea. Sugema ku sakitu ge geus bisa males kana kasalahan si bibi. Sugema ayeuna mah him. Puas ya. Saeun meureun ku si gejeut eta. Samarukna moal bisa hojahnya. Tuh, yang kuring mah tenang we lah Kang. Pokoknya asal ulah setengah hate lah. Naon ge pasti beres. Tapi ieu barang rek dikumahakeun ye. Berat ye loba teuing ye. Kek. Mun geus deukeut ka lembur ge urang eureun heula euy. Barang anu sakira teu aya hargaan mah piceun we lah. Mata kridung mawana oge. Di dieu we atuh. Geus deukeut ieu. Atuh sok. Rag duana eureun. Terus maruka buntelan dicangan ku korek api nu nuntut pareum da aya angin. Tapi najan kitu ge teu burung lancar pagawean teh. Barang-barang nu teu aya gunana dialung-alungkeun di pilihan nu gede ajena. Malah masa kalian dibagi dua, duit dibagi rata, duanana ting cakakak seuri Sukabunga lantaran aya ladang nyeri. Tas pada neungeulan teh ayeuna ngagemol duit nu lumayan. Sugema kieu mah biar teh euy. Hayah, ulah dilatih ngeureun, bisi urang sirang rangisul. Nya hayu, yuk ah. Beral deui, duanana laleumpang balik ka lembur dungus. Isukna eta dua sobat teh tepung deui. Ting sarengeh bangun anu Sukabunga galumira. Sapoe jeput teu laliar arulin we meakeun kasukaan. Ari Mang Rusman harita teh geus taat. Geus beak dengkak rupa-rupa cara jeung tarekah geus dijalankeun. Tapi si Toleng tacan kapanggih keneh bae. Diiting geus cari nakdak bae beurang peuting gawena mikiran anak. Harita teh Pak RT, Ki Juma, Bah Janta jeung sababaraha urang sejena ngariung di imah Mang Rusman. Kabeh geus taat lantaran diteangan ka mana-mana, si Toleng teh teu kapanggih bae.
Mai teh bah narek caricing wae ye piraku eta si toleng mah di tangan deui. Ari maneh nyatang doe kudu di tangan mah tuh. Gimana? Tapi keelanan. Oh, da kudu ngagunakeun ulteu ka ieu mah ye sabab ngagunakeun tanaga jeung kadaek wungkul mah mustahil. Oh, buktina we geus sababaraha poe. Kapanggih aban. Ya kapanggih kumaha atuh Abah? Heujeung rek make uteuk naon ari geus kieu. Cing, yang lebih keur mikir. Cek bahajanta nu nyuk kapalebe nu diukna nyarane kana bilik. Mang Rusman sila tutug semua alum kita tadi teu daek ngomong. Jauh diiting biuk gigireun salakina beungeutna kanyos haropak pias jiga nu tas gering. Rek teu kitu kumaha? Da geus sababaraha poe kurang dahar hese sare gawena ngagugulung kabingung miara kasusah mikiran nu jadi anak. Rek kumaha urang teh ye palebe? Heuda teu cukup ku ngahulang ye jang toleng teh kudu diteangan deui. Nya duka atuh da kamampuhan urang mah ngan sakitu. Cek rarasaan sakabeh tempat geus diubah. Aya tempat anu kaliwat eueuh lahan anu kasingsalkeun. Tapi kamana atuh si toleng teh nya? Kumaha mun urang minta saran deui ti Aki Wiraga we atuh. Dikana alus-alus Kuring geus satuju. Nya atuh Kang Rusman ieu. Kumaha mun ka Bapak deui we atuh. Cik tanyakeun sing bener ayeuna mah. Da moal nya rek ieu bae. Anakeun hiji-hijina piraku rek dilapurkeun onaman. Mun hirup keneh kumaha nasibna. Mun geus taya di kieuna di mana layona. Aku ring teh hayang mulasara atuh. Cek diiting rada dumareuda cipanona juuh deui. Pengap Mang Rusman narik napas jero beungeutna geus sepa awakna kuru capek hate capek awak ongko. Pikiran rungsing hate rajet unggal poe teh mikiran bae si toleng. Eta geus sabaraha kali nanyakeun ka bapa jawabanna teh ngan kitu jeung kitu bae ukur mamatahan sing sabar sing tawakal cenah. Sakapeung mah memang sok ngarasa bosen. Nah gitu geuning bapa teh jika nu teu kaduhung jika nu teu handeueul kalengitan nu jadi incu teh tapi ulah aya kabosen atuh Rusman. Heuh satungtung urang can hasil mah terus we desek malah Abah mah jadi tambah penasaran ieu teh lantaran Aki Wiraga teh jika nyumputkeun hiji Rusia matak desek terus man dong bosen-bosen nya gitulah ceker teh. Nah bener cek kuring kayak gitu. Mending minta tolong ke Aki lah. Mang Rusman ngahuleng manehna mikir nimang-nimang usul babaturanana. Rasa beki karasa kamampuhan dirina aya watesna ngan sakitu-kituna asa teu aya salahna mun menta tulung deui ka bapana. Bener-bener pisan ayo atuh anteur kuring ku sararea. Kitu putusan Mang Rusman sararea bungaheun sarta nyanggupan pikeun nganteur ka imah Aki Wiraga. Teu loba pikir bring sararea hinit meninggalit malah mah biiting oge milu dahayang nyaksian. Tekung sidila geus tarepi ka imah Aki Wiraga kasampak teh si Aki keur ngadaweung dina golodog. Mun iri kana warugana mah teh jiga aki-aki sakti jiga biasa we kawasan sejen. Aya naon ieu teh barudak? Wayah kieu abring-abringan ka dieu. Sok atuh kajarero. Nuhun Aki, ieu abdi sabaraha kanca nganteur ieu Rusman ieu bade ngadeusan ka Aki. Rahnya make kudu diantar sagala. Biasana ge jol-jol we rek dieu mah. Barina ge si Rusman mah aban anak Aki. Cek Aki Wiraga bangun nu teu pati malire. Memeh aya nu ngomong deui gukek dari ukeula ditepas ngariung dari anaker. Biting oge aya di dinya teu jauh ti Mang Rusman. Jung Aki Wiraga cengkat diukna pindah ka deukeut lawang jegoh batuk. Saha nu garek aya perlu teh? Eta kuring Pak. Aya naon Rusman? Si toleng teh can kapanggih Pak. Geus diubah ka unggal tempat tapi teu aya hasilna kuring teh geus taak geus beak dengkak. Tapi
acan hari putus asa mana goreng cenah putus asa teh. Oh, dosa itu teh. Dan kuring teh perlu pituduh ti bapak anu jetu anu sakali jadi pak ulah diangai-angai kawas anu geus. Awa tos satu ki biar aku bade tega. Nabungu karunya mah. Kok mau make jeung kaharangan kuneng nong. Hanya kau pisan mitra. Kabujang Nengnong cekap dugi ka dieu heula dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana pangrojongna. Insyaallah dongeng Mang Barna dedemi curug Sanghyang karangan Kileksa dinten enjing urang teraskeun. Hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.